Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barudak sadaya ayeuna urang diajar materi novel. MGMP Bahasa Sunda SMP Kabupaten Subang. Tangtos hidup parantos terang naon anu disebat novel. Malah tangtos seueur anu resep maca kana novel. Urang langkung wawanohan deui pangpang nama novel Sunda. Anu dimaksud novel teh nyaeta hiji karya sastra modern mangrupa pangaruh tina sastra barat. Pangpang nama pangaruh ti sastra Inggris, Walanda sareng Prancis. Janten novel mah sanes karya asli sastra Sunda. Benten sareng upamina carita pantun, eta mah asli di Sunda. Jadi novel mah mangrupa pangaruh tina sastra barat. Ieu teh mangrupa ditulisna teh dina wangun lancara. Mangrupa carita rekaan panjang anu disebut wangun lancaran teh prosa nya upami dina bahasa sastra Indonesia mah sebatna prosa. Jadi ditulisna panjang, caritana panjang. Benten sareng carpon, carpon mah pan pondok sakali dibaca tamat. Nah, novel mah panjang. Terus jalan caritana ge loba bagian-bagianana. Jadi malah dugikeun ka aya novelnya anu panjang teh dugikeun ka ratusan halaman. Upamina novel Gone with the Wind anu tak itu panjangna. Jadi jalan caritana loba pisan bagian-bagianana. Nu matak novel mah disebut carita panjangnya teu bisa dibaca sakali tamat. Terus palakuna ge loba, waktu nu kacaturna lila. Malah kalan-kalan aya anu nyaritakeun ti mimiti lahir nepikeun ka maotna atawa terus flashback malih ka tukang kana zaman-zaman anu ngurung waktu anu dilapisan. Tah eta di antarana novel teh. Terus oge umumna caritana teh direka tina kahirupan manusia anu realistis. Nah, tina kahirupan sapopoe. Matak sok disebut tina novel mah gambaran tina kahirupan urang sapopoe. Jadi caritana teh disebut realistis teh asup akal. Jadi teu aya babagean anu pamuhalan. Beda jeung dongeng. Upamana dina dongeng mah sasatoan bisa nyarita. Terus aya anu hiber upamana ka langit. Tadina novel mah itu. Jadi kudu bener-bener realistis, kudu bener-bener ngagambarkeun kahirupan sapopoe anu asup akal, bisa kaharti ku akal. Sanajan ieu carita teh asup carita fiksi. Ari fiksi teh meureun karangan rekaan, tapi kudu asup akalnya. Tah, dina basa Sunda, novel anu munggaran teh medal dina awal abad ke-20. Tahun 1814. Novel anu munggaran dina karya sastra Sunda teh judulna teh Baruang Kanu Ngarora. Karangan Deka Ardiwinata. Tah ieu bukuna. Ieu buku cetakan ka-4 modal tahun 8 genep gitu. Janten ieu buku heubeul. Ayeuna tos dicetak ulang ku penerbit-penerbit anu ayeuna janten seueur di toko buku oge. Tah ieu novel teh dina sastra Sunda leuwih ti heula dibandingkeun jeung novel dina bahasa Indonesia kitu nya. Jadi leuwih ti heula genep tahun. Lantaran dina novel bahasa Indonesia mah medalna teh tahun 1820. Ieu mah tahun 1814. Tah anu bakal di sarungsum ku urang ayeuna panginten novel rumaja, novel barudak dina basa Sunda. Satu acana urang pedar heula ngeunaan unsur intrinsik novel. Tah jadi unsur intrinsik novel teh anu bakal diteuleuman ku hidup ayeuna aya 5. Anu kahiji tema. Ari tema teh pokok persoalan carita anu ditepikeun ku pangarang kanu macana. Nah, upamana dina temana teh kanyaah indung, ganjaran kanu sabar, upamana kitu nya miara lingkungan atawa numuwuhkeun sifat-sifat anu sportif gitu, anu jujur. Jadi eta pokok persoalan carita. Naon anu ditepikeun ku pangarang teh eta disebutna tema.
Anu kadua palaku, aya palaku utama, aya palaku panambah. Nah, anu disebat palaku utama teh anu jadi jejer carita. Jadi si carita teh kabeh museur di dinya di palaku utama. Jadi ti awal nepikeun ka akhir manehna jadi museur carita. Di ari palaku panambah mah anu ngarojong kana eksistensi si palaku utama teh. Jadi upamana anu dicaritakeun hiji budak, aya indungna, aya bapakna, aya babaturana, aya guruna. Anu si palaku eta teh ngarojong kana eksistensina. Nah eta budak teh engkena jadi sukses, nah jadi jahat, nah jadi cilaka, eta dirojong ku palaku panambah gitu nya. Terus anu katilu galur. Tah galur dina carita aya 3. Anu kahiji galur merele, eta mah ti awal nepikeun ka akhir. Upamana kieu nyaritakeun si budak rumaja duaan, ti mimiti amprok, terus jadi babaturan di sakola, terus gawe ngerjakeun tugas kelompok babarengan di sakola, nepikeun ka eta budak dua teh lulus babarengan kalawan hasil anu nyugemakeun. Eta merele ti awal dupikeun ka akhir. Aya anu mombok tengah dicaritakeun teh upamana saenggeus sasobatan heula. Saenggeus sasobatan tah carita teh malik ka tukang. Malik ka hareup teh ka tukang. Malik ka hareup nyaritakeun awal mimiti manehna amprok. Tangke terus ka nembe ka tukang kana limak nepi ka budak anu dua eta teh lulus. Tah aya nu katiluna galur ti heula pandeuri. Eta mah mun dina istilah batur mah disebutna teh flashback gitu nya. Jadi ti tukang heula upamana nyaritakeun heula budak eta teh lulus, balik di ka tengah ka hareup atawa balik heula ka hareup ka tengah gitu. Jadi tapi raratana lamun pek dina novel rumaja, novel barudak basa Sunda mah seueurna galurna teh merele. Jadi ti awal nepikeun ka akhir. Jadi hidup moal mata clear gitu nya mun maca novel bahasa Sunda. Terus anu kaopat latar atawa sok disebut oge setting atawa kasang carita. Latar teh aya nu disebut latar waktu, aya latar tempat. Waktu bisa tahun 1820, bisa tahun 1800, bisa isuk, sore, beurang, peuting, minggu kamari, bulan kamari, eta latar waktu. Aya latar tempat kejadian, bisa di sakola, bisa di imah, bisa di kebon, bisa di pasar, jeung rupa-rupa deui. Tah jadi dina carita teh eta mangaruhan bisa ngagambarkeun hiji budaya atawa kaayaan masyarakat zaman ditulisna eta novel. Jadi lamun pek nyaritakeun zaman Jepang, pasti dina setting waktu teh kagambar waktu jeung tempat kitu nya. Jadi zaman Jepang moal aya nyaritakeun moal juga ayeuna gitu. Anu kalima amanat. Tah amanat teh nyaeta hal-hal anu hade atau papatah, biasana papatah anu ditepikeun ku pangarang kanu maca. Upamana jadi budak ulah doraka ka indung bisi akhirna cilaka. Lamun pek jadi budak kudu nurut, kudu getol ngapalkeun sangkan sakolana sukses gitu tah. Jadi eta amanat teh hiji hal anu hade, anu positif ditepikeun ku pangarang kanu maca, nepikeun ka biasana nimbulkeun kasadaran dina diri anu maca saenggeus maca eta karya. Tah eta anu pentingna ngeunaan novel. Tah ayeuna ibu bade macakeun sempalan novel. Nah, sempalan novel supaya hidup tiasa kagambar kumaha sih ari novel teh gitunya. Moal dibaca tamatnya da pasti langsung paringsan gitu. Mangga di Bandungan ayeuna sempalan novel Haur Geulis karya Dadan Sutisna. Misteri Haur Geulis karangan Dadan Sutisna. Barudak arasup ka jero, kasampak di patengahan geus ngabarak. Teu beda jeung di imah pakuwu, daharna teh manipaun pisan. Beres dahar terus ngawangkong ngaler ngidul.
Pak Oding nepikeun maksudna. Barudak teh rek ngadon pakanci di dieu aki. Tah, ari Bu Eni hayangeun terang keayaan di dieu, rek ngadon tulas tulis cenah. Sanes di dieu teh sok aya hajat lembur. Leuwir atuh datangna, geus beres minggu kamari hajat lembur mah. Ngadongeng we atuh Ki, cek Diran. Ngadongeng naon? Sumuhun, hajat lembur teh ya. Heug, ngan aki hayang terang heula kamarane. Sok atuh barudak, geura wawanohan jeung aki, cek Pak Oding. Barudak silih reret. Anu pamingdengna di reret teh mod. Pedah capetang nyarita ku basa Sunda meureut. Mod surti kana maksud babaturanana. Sanggeus ngebebenah diukna, pok nyarita. Wasta abdi mod, abdi mah urang lembur, ngan kumargi pun bapak ngalih ka Bandung, abdi ngiring. Di sakolah henteu pinter, tapi peuteun basa Sunda mah sok sae wae. Beureun heula nyaritana teh, sabab babaturanana kadenge aya. Ulah diganggu atuh. Sok teruskeun mod. Pak Oding. Tah nu ieu nu awakna sagede munding, Diran katelahna. Resep maca cenah mah, pang-pangna buku helikopter. Harry Potter gitu. Sumuhun, pada malanana ukur barang tuang, di sakolana pinter, ngan rada bang. Ulah dicaritakeun bangorna mah. Diran ngaharewos bari nyieun. Ulahnya, puguh atuh. Sumuhun, Diran teh saleresna mah bangor, ngan cenah ulah dicarioskeun. Balet, atuh sarua jeung dibejakeun eta mah. Diran nigeung deui. Henteu ketang, henteu bangor. Bapana padamel nagri, ibuna gaduh salon. Tah, upami nu teu kebat deui bae, sabab Rudi kaburu ngaharewos. Pambejakeun, cita-cita urang hayang jadi polisi. Awak peceker gitu hayang jadi polisi. Menang ari kahayang mah. Eta deui, palebah uing sok neron lamun ulangan, ulah dibeja-beja. Bisi kadangueun ku paguru. Heug, tapi eta leungeun cenah cicing, kita kadi nyegeungan bae. Hampura mod. Tah, nu ieu mah wastana Rudi. Najan awakna leutik, tapi nedana mah gembul. Bieu oge apan seep tilu. Alas. Cita-citana hoyong janten polisi. Rudi mah langka nyarios, ngan sok sisigeung bae. Cek poin ge eta cicing leungeun teh. Mod ngaharewos. Terus kumaha jang? Aki minta mesem. Pak Oding jeung Bu Eni mengkek piseureun. Ayeuna malika istri. Nu itu wastana Rina. Budak pinter di sakolana ranking hiji. Da puguh unggal dinten nadana roti jeung susu. Nu itu pun Imas, putrana Palurah. Nu hiji deui pun Anis, nu gaduh toko sawargi di Lembang. Abdi sadaya sakola di SD 7, nembe kelas 6. Ari di SD nepi ka kelas sabaraha kitu? Dugi ka kelas 6, mod ngabelehem. Ari pangna ulin ka dieu rek naon? Abdi mah hoyong ningali sawah, cek Rina. Abdi mah hoyong ningal walungan, cek Imas. Nu sejena nyebutan pangaresepna. Syukur atuh, isukan ku aki dibawa ke Leuwih Seeng. Di mana Leuwih Seeng teh? Isuk we dicaritakeun. Ayeuna aki rek ngadongeng hajat lembur teh. Tah, ari hajat lembur teh syukuran kanu kawasa. Pedah urang lembur geus beres panen. Baheula mah aya kepercayaan. Hajat lembur teh nyuguh ka Nyai Sri anu nyepeng dapuran pare. Ari prak-prakanana, dina poe nu geus ditangtukeun, urang lembur ngariung di sawah. Biasana sok dipasihan heula piwejang ku sesepuh lembur. Geus kitu pesta dimimitian. Rupa-rupa kasenian nu aya di lembur dipintonkeun. Tah, kitu dongeng nama. Geuning pondok Ki, ceuk Rina. Hayang panjang mah urang ngadongengkeun leuweung tutupan. Tah, rame sigana mah. Ieu dongengna teh. Zaman baheula ieu lembur masih keneh leuweung geledegan. Tatangkalanana sagede beuteung munding. Kuman
jeung pika keungeun. Hiji mangsa aya jelema anu ngadon muka huma di dieu, ngaranna teh Ki Jarambah. Sorangan? Henteu jeung pamajikanana. Udeungan nya ceuk Emon. Marana oge Ki Jarambah atuh. 5 tahun ti harita jelema datang sabubuhan. Sarua rek ngadon ngahuma maturan Ki Jarambah. Atuh beuki rame nepi ka jiga jadi lembur. Ari Ki Jarambah teh boga budak awewe ngaranna Eulis. Geulis bejana mah nepi ka loba urang lembur anu baruguheun. Ari karesepna teh papelakan, melak kembang, melak pare, nepi ka melak awi haur oge kungsi. Hiji mangsa urang lembur gujud, Eulis ninggalkeun lembur. Ditareangan tapi eueuh raratanana. Nepi ka 4 tahun eueuh beja-beja acan. Puguh bae Ki Jarambah asa leungiteun. Anakna geus diantep dianggap lapur. Keur pangeling-eling nya ieu lembur dingaranan haur Geulis. Peda di beulah kulon aya haur Plakna tea. Ayeuna oge aya keneh. Nah habat minggat ieu ceuk diran. Ceuk beja mah pedah rek direremokeun ku kolotna. Tapi teuing ketang da ukur dongeng. Cenah mah Eulis teh kasarung di leuweung tutupan. Dicandak kudu ngageugeuh eta tempat. Nu matak Ki Jarambah mah cadu 7 turunan ngalantok ka leuweung tutupan. Nepi ka ayeuna urang haur Geulis mah tara aya nu wani ulin ka dinya. Di paling mana leuweung tutupan teh? Rada jauh, ti imah aki mah kari lempeng bae ka kulon. Tah, hideup nembe parantos ngupingkeun sempalan novel Misteri Haur Geulis karangan Dadan Sutisna. Seueur deui novel basa Sunda teh di antawisna teh ieu aya Sudagar Batik karangan Ahmad Bakri, aya Sidirun karangan Samsudi, aya Laleur Bodas karangan Samsu, aya Pelesir Kabasisir karangan Simkuring, aya Ocang karangan Tatang Sumarsono, aya Si Sekar Panggung karangan Sami Tatang Sumarsono, aya Budak Teuneng karangan Samsudi, aya nu ngageugeuh Legok Kiara karangan Dadan Sutisna. Seueur pisan novel basa Sunda teh. Jadi bisi hideup kemilarian kantun di toko buku taroskeun we novel basa Sunda. Tah, saparantos hideup ngupingkeun sempalanana teras hideup ngeusian patarosan anu aya di dieu atos ditingali. Nah, engke hideup bakal boga tugas ngaringkes sempalan novel anu tadi. Ari ngaringkes novel teh lain nyutat deui kalimah-kalimah atawa kecap-kecap anu aya dina novel eta. Tapi hideup nuliskeun deui atawa nyaritakeun deui naon eusina. Aya sababaraha cara pikeun ngaringkes novelnya. Lantaran sok sering kapendak budak anu dipiwara ngaringkes novel atawa ngaringkes carpon atawa nyaritakeun deui eusi novel, eusi carpon, mindahkeun kecap-kecap eta dipondokeun atuh jadi teu nyararambung. Nah, anu kahiji anu penting pisan dina ngaringkes novel teh nyaeta baca heula novelna nepi ka tamat. Jadi teu meunang dibaca aclok-aclokannya. Ulah poho tah bari nyadiakeun buku jeung balpen keur nyatetkeun hal-hal anu penting. Jadi dibaca dugi ka tamat. Tah, nu kadua tuliskeun hal-hal anu penting, pang-pang namah ngaran-ngaran tokoh. Tah biasana kan sekilapnya ngaran-ngaran tokoh. Tah eta dicatetkeun. Terus runtuyan-runtuyan kajadianna anu parenting we, anu parenting eta si kajadian teh anu ngawangun alur carita. Tah eta diseratkeun. Terus tah tos eta tos tamat ditingali dibaca deui catatan-catatan anu tadi. Kakara tuliskeun deui naon anu tadi dibaca atawa dikupingkeun ku hideup ngagunakeun kecap sorangan. Jadi bahasa urang.
bahasa urang tong bahasa novel deui tong bahasa pangarang bahasa urang tuliskeun jadi lain dipondokkeun carita teh tapi dituliskeun make bahasa urang nya gitu naon anu tadi katangkep ku hideep tuliskeun we terus usahakeun ulah aya paguneman ulah nyetat paguneman jadi ngaringkes novel mah atawa nyaritakeun deui gunakeun basa lancaran jadi lancaran we ti awal gitu ngaguluyur entong aya paguneman tah supaya babari dina nuliskeun deuyna tah dimimitian ku kalimah kieu upamana novel misteri haur geulis teh nyaritakeun tokoh Mod Diran jeung Rina anu keur nganjang ka lembur haur geulis di lembur eta ditarima ku Aki kitu jadi nyaritakeunna teh langsung disebutkeun tokohna upamana jadi upamana dina nyaritakeun ieu novel anu ngageugeuh legok Tiara misalnya. Eusin novel legok Tiara nu ngageugeuh legok Tiara teh nyaritakeun nyaeta tokohna sebutkeun ku urang. Ieu sarua tokohna si Mod. Si Mod anu. Nah jadi engke anu kaluar teh bakal bahasa urang, bahasa hidup lain bahasa novel. Tah geus kitu tuliskeun sing rapih sangkan babari dibaca. Tah, itu panginten barudak materi novel teh engke kahareupna bakal aya tugas hideep maca novel dugi ka tamat nya supaya hideep bisa ngaanalisis unsur intrinsikna. Hatur nuhun pisan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.